Neng, Neng, kunaon Neng? Ya, Neng, Neng. Teu bosen apa bobogohan teh di dieu weh bari nempokeun si kakak. Hah? Si kakak? Iya si kakak gitu. Hah? Monyet? Iya emang teu bosen apa di dieu weh. Ya bosan sih, oge di dia wae. Emang kunaon gitu? Nih mah hayang amang teh ke tempat rekreasi. Kami juga batur atuh sakali-kali main jauh. Lain di dieu weh. Atuh dama tuh gaduh. Acis jangka tempat rekreasi na. Lah si AA kebiasaan. Alasan teh hayu we teu boga duit. Pan sagala ge tinia Lin. Oh, enya. Hayu atuh cuang jalan-jalan kos batur tuh. Berjalan-jalan ke mana tuh, Neng? Ih ai apaan tadi TBB ja ke tempat rekreasi. Boka mana we tuh kos batur arameng. Pira aku rek di dieu wae bobogohan teh mani bosen. Hayu atuh berangkat. Tapi ukeun ongkosna. Tuh udah si AA mah kebiasaan sakali-kali mah modal atuh. Piraku perjuangan pisan jadi lalaki teh. Atuh da ayeuna mah ana ge nganggur keneh, engke mun tos damel, tos kadu penghasilan, Neng hoyong naon wae ge pangmeserkeun. Tapi ulah nu mahal-mahalnya, Neng. Tuh can ge acan dasar medit. Ayo atuh lah, yuk berangkat. Hayu atuh. Wah, saya tempatnya. Terang di mana ya tempat? Ya jelas atuh Neng, da ama sering ka dieu. Lah emang sok sering yang salah ka dia. Emang boga duit. Maksudna teh rencangan AA. Wah, mencurigakan ayeuna nama si AA. Teu Neng mah nyaman percaya ka AA. AA mah setia ka Neng. Atulah percaya. Soe keceplosan hampir kepanggil aing euy. Udah pesen naon, ah? Pesen gurame bakar paket 2 orang. Oh, mohon siap, ah. Di atas, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuang palantos wareg ayeuna mah. Kumaha? Wareg. Ang, entos Ang. Ang. Oh, bona. Tadi pesen naon wae? Gurame bakar paket 2 orang, terus kelapa muda. Oh, sakitu Ang. Oh, sadayana janten 200.000 ah. Neng. Bayar. Tuh udah kebiasaan. Oke lah. Ya. Ya, on. Terusnya. Pas ya, tak? On pas. Terusnya. Oh nya, nya bade naros ya. Bade naros naon atuh, Neng? Ari teh sebenarnya serius tuh sih kania teh. Serius atuh, Neng. Emang kumaha deui? Soalnya si mama nanaroskeun wae iraha ka bumi cenah. Nya tuh Neng, ke sabar Neng, sabar. Sabar wae. Sabar ge da kudu aya kepastian atuh. Nya Neng, ke nungguan terus kudu usaha. Lah mah biasana ge ngancicing we di bumi bari ngantosan transferan ti nia. Teu aya tuh usahana. Nya pan uang transferan ti nia teh ku adi.
tabungkeun kangge masa depan kita bersama. Wah, nu bener. Emang Iraha bener? Hah? Emang Iraha bohong? Oh, oke. Tapi ketinggalina asa beda ayeuna mah. Padahal beki kasetnya. Sanes. Beda we. Ai di telepon, tara dibales, di chat, tara diangkat. Jika nama aa gaduh deui nya. Gaduh deui naon atuh Neng? Aa mah setia ka Neng. Awas ya mun bohong. Duh, Neng, ulang aja Neng. Saha nu ek ngajlong atuh orang ningalikeun danau. Oh, sugan rek ngajlong. Neng atuh Neng, tos Neng. Ulah ngambek wae. Kan Neng ge terang atuh tos lami sareng Neng teh ngajalin hubungan. Mah mah gaduh deui salian ti Neng. Neng nu kuade bika cinta Neng. Seuri atuh ye, ulah manyun wae. Red lah lebay. Awas we mun salingkuh. Pokona duit tiap bulan transferana di stop. Aing mah bisa ngebalanjaan deh si Yuyun kieu carana mah. Entah tuh Neng, ama setia kan Neng, sehidup semati. Tenang Neng, lah sok cemas ka ama. Malah gombal. Telepon ti saha ning teu diangkat? Entah ya mati si mama, tuh tinggali. Lah bohong. Itu tinggali. Oke. Untung orang pintar sampai meh ditembongkeun ku urang geus diganti ngaranna. Urang teh atuh. Sekedapnya Neng, arek ngangkat telepon itu si mama. Nah, mana di ditu tadi dia wae. Ih, asa sinyal tuh di dia mah tingali. Nya. Halo sayang, ada apa? Kamu di mana, A? Sebentar ya sayang, aku lagi nganter mama belanja dulu nih. Oh, masih lama nggak, A? Aku bete nih di rumah sendirian. Waduh, di rumah sendirian nih, kesempatan nih. Ya udah tuh sayang, bentar lagi aku pulang nih. Oh ya udah, aku tunggu ya sayang. I love you. Ya sayangku, tunggu ya. Love you. Harusnya kalakuan teh si Horeng teh salingkuh. Ih, ente. Tadi kan si mama Neng gak ningali. Lah, geus ganeng dasar buaya cak padang. Geus we putus lah. Duh, Neng ulah gitu atuh. Masih cinta, masih sayang. Pret lah, dahar tuh cinta. Neng. Naon deui? Parkir can dibayar, Neng. Yo tah, dasar lalaki kere tahu diri deui. Alhamdulillah motor teh ditahan. Nuhun, Neng. Yo